Sampurasun para wargi sadayana, tepang deui sareng pribados dina acara Pani Ismanah ngalangkungan kadang YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Sate acana urang ngalenyepan dina acara ieu mangga urang sami-sami ngadeheus ka Pangeran. Nun Pangeran anu welas asih dina danget ieu abdi-abdi sadayana nyanggakeun diri muka hate muka pikiran abdi sejan nampi piwuruk anjeun. Mugia anjeun kersa ngauban ka abdi sadayana supanten abdi ngartos naon anu dipikahoyong ku anjeun. Hatur nuhun Gusti Yesus. Amin. Para wargi sadayana panglenyepan dina danget ieu dicutat dina panglenyepan wasiat anu cicirna ati-ati ngagunakeun kakawasaan. Atuh nu janten dadasar firmana nyaeta tina Ester 7 ayatna anu kahiji dugi ka 10. Anu janten ayat luluguna dicandak tina Ester 7 ayatna anu kalima dugi ka 6 anu kieu unggalna. Raja Ahasweros mariksa ka Ratu Ester. Saha nu cucungah kitu teh? Di mana jelemana? Waler Ester. Musuh abdi-abdi anu jaya kaniaya. Sumuhun ieu durjanana Haman. Para wargi sadayana aya hiji paribasa zaman baheula anu teu laas ku waktu. Anu kieu hirup urang teh kawas roda padati. Kadang aya di luhur, kadang aya di handap. Paribasa eta ngandung harti. Yen manusia salawasna kudu inget. Yen posisi atawa jabatan teh teu aya anu langgeng. Kusabab kitu mun urang nuju aya di luhur ulah asa aing. Ulah asa uyah kidul, ulah adigung. Aosan dinten ayeuna dibantun tina Ester 7 ayat 1 dugi ka 10. Nyarioskeun aya hiji gegeden kapercayaan Raja Ahasweros nyaeta Haman. Ngagem kakawasaan anu ageng. Kusabab anjeunna teh nuju aya pacekrogan sareng Mordekai nyaeta orang Yahudi. Anjeunna hoyong ngabasmi, hoyong nandasa sakumna kaum Yahudi nu aya di karajaan Ahasweros. Teu puas ngan ngahukum Mordekai wungkul, Haman ngarencanakeun ngabinasakeun kaum anu sabangsana sareng Mordekai. Tapi samemeh rarancang kajahatan eta kalaksanakeun, Raja Mordekai dibantuan ku Ratu Ester ngadukeun niat jahat Haman ka Raja Ahasweros. Di luhureun langit aya keneh langit. Raja Ahasweros marentahkeun supaya Haman ditangkep, akhirna kumaha dihukum pati dugi ka maot. Carita Haman janten contoh kanggo urang. Yen jabatan, posisi jeung kakawasaan anu dipercantetkeun ku Gusti ka urang teh kedah digunakeun kanggo kamaslahatan sesama. Upami urang mangpang meungpeung dina ngagunakeun kakawasaan eta, isuk pageto hal anu teu dipiharep bakal malindes ka diri urang anu akhirna bisa ngancurkeun kahirupan urang. Mangga pamirsa urang ngadeheus ka Pangeran. Nun Gusti anu welas asih, abdi nuhun wirehna anjeun anu parantos ngemutan ka abdi-abdi sadayana. Yen jabatan
posisi kakawasaan anu dipercantenkeun ka anjeun ka abdi-abdi sadayana supanten tiasa digunakeun janten kamaslahatan sasama. Nun Gusti pasihan abdi kakiatan supados abdi handap asor henteu adigung henteu agul ku payung butut henteu asa uyah kidul. Namung supados abdi tetep mercantenkeun sagala rupina ningal conto ka anjeun anu janten panutan abdi. Hatur nuhun Pangeran, paneda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus nu janten juru salamet abdi sadayana. Amin. Para wargi mung sakieu panglanjepan anu tiasa didugikeun. Pamugi ngajantengkeun berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap like, subscribe sareng bagikeun ka nu sanes. Margi ngalangkungan hal eta para wargi tos ilubiung ngamasurkeun dina Injil kasalametan sasarengan sareng YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.